masa lalu. Warano kahiji sumping ti Cihelang Ciparai Bandung. Di mana ayah hiji pamoda anu sare salila 8 bulana. Dikanyahokeun eta pamuda teh same sare teh anjeunna tos diputuskeun ku kabogohna. Ieu laporana mangga. Ialah kondisi Dani Cicralu Cayang, hiji pamuda anu sare ti bulan Februari nepi ka ayeuna can hudang-hudang. Ceuk ramana samemeh sare teh balik cerik ngagenggeik bari calik di Cilobilik ditanya kunaon teu ngarilik. Teu lila didinya anjeunna jempe nepi ka teu aya sora nu kadenge. Saatos kitu kolotna hari-hari we da meureun budakna geus sare. Hai pas isuk-isukna ditingali teh budakna masih sare. Kolotna hari-hari we da emang budak eta mah beugis sare. Nepi ka ayeuna anjeunna ngaringku kue tetuang dahar nyatu ngalodok mam nada. Kolotna ayeuna lieur kusabab nu katimpa ka murang kalihna. Margi teu aya deui anu ngabeakeun sangu jeung deungeunna. Ditaroskeun ka Acung Suung, ketua Komjel nu poring komunitas jelema nu sok nyepoan jurig bahwa si Dani Cicralu Cayang lain kabeunangan ku eureub-eureub. Konsekuin tong dicanak ka imah gering kulantaran si Dani mah lain kakengan ku eureub-eureub. Tapi jika nama gaduh nyimpen anu ageng ka cida nyeta yen hayang balikan jeung mantana meureun. Jika nama ayeuna keur ngalakonan nyimpena balikan jeung mantana teh